Aduh, berat itu kusorangan mah. Jangan sahanya aja nggak gotong ya, aduh berat. Oh itu singkus, Kus, kadia, iya bantuan. Kus, iya bantuan mau awi. Ngangkatnya dibawa ke mana ya? Kadinya ke kebon. Embung kebon mah loba juri. Mau aya juri berang-berang kieu mah maneh atuh. Ya dinya mah, barang rek penting juri di dinya mah. Hei. Siapa borangan, geus ayo angkut. Kakak, mang. Aya naon ai maneh? Di dinya loba juri teh. Hati ya, awak. Sok-sok sagala. Hayu berang keneh. Woi, kamarana euy. Saha tadi nu ngomong? Euy, saha? Bawa juri. Saya. Woi, kamarana euy. Saha tadi nu ngomong? Bawa juri. Belum sudah jalan mati. Pak, udang ih. Naon atuh jang ngaganggu wae. Keur tunduh teh ieu tunduh pisan aduh. Sarena di imah tuh Pak. Ih, meni di dieu era anggur kopi ngali tempat alus sok keup sare. Teuing jang ieu tunduh wae panon teh Nya kopi hideng atuh Pak, tunduh wae mah dijamin cenghar. Geus beak 7 likur gelas mah jang anger bae panon teh tunduh. Salah meureun Bapak mah nyen kopina. Nah kudu kumaha kitu jang ninyo kopina. Cara bikin kopi biar kita ada ngantuk. Pertama, nyalakan kompor gasnya dulu. Kedua, kalau airnya sudah mendidih, kita seduh kopinya. Ketiga, sebelum kopinya diseduh, kita masukkan dulu kopinya ke dalam gelas. Kemudian, kita masukin air panasnya ke dalam gelas. Nah, kalau airnya sudah dimasukin ke dalam gelas, jangan lupa diaduk sebanyak 13 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus kumahakeun jang diinum beh teu tunduh. Lain diseblokeun ka beut papa goblok.